kanca ieu perjalanan teu karasa geuning euy. Teh sabaraha handeulum. Hamalan sia teh. Hamalan nya. Heeh. Da kuduna ge uwa nu ngomong kitu teh. Heeh. Perjalanan urang teh dina nggoning nutur-nutur pangersan Den Ayu nya nu geulis. Kurang leuwih 87 TTC-an. Handulum nya. Hamalan sia teh heeh. Tah kumaha tuh Nen ayeuna parantos kieu yeuh? Tah ayeuna urang geuning ayeuna geus manggih deui hiji guha Paman Lengser. Mana si teh Nen hendak di guha. Ieu geuning di jero guha teh meuni sakieu butrak batrek. Poek mongkleng ieu mah guha teh. Sajabaning ku poek mongkleng teh jeung bararau bugang. Ai saur wartos manen. Kumaha? Saur wartos mah cenah di dieu teh kapungkurna teh sok aya sakadang kerud. Ai kerud teh hiji sato galak. Satu buas paling Satu buas. Lamun cek bahasa Indonesia mah meureun eta teh garila. Cara ieu mah jiga macan. Kitu kerud. Tah cenah eta teh sok ngadaharan bangke hayam. Sagala bangke naon sagala rupa hal anu hirup dibawana teh ka dieu. Ka guha ieu nya. Tah tuh kumaha ayeuna Paman Lengser naon pingaraneunana ieu guha da meureun saban tempat teh aya ngaran. Tang tos kantenan mah. Tah ayeuna mah mangga we nyangakeun ka Nen anu parantos gugah tapa manawi kumaha. Laena gitu pinten Lengsernya. Tah kitu heeh. Kapan Paman Lengser arek ngalagu rek hiburan deui di dieu? Nya uhun engke tah ayeuna abdi Mang panginten di dieu hoyong terang cing kinten-kintenna naon pingaraneunana ieu guha di tengah-tengah perjalanan urang teh Nen. Nya geus ayeuna mah kalayan idin ti Gusti Nu Maha Suci ijabah ti Nu Maha Kawasa kaula rek mere hiji ngaran ka ieu patempatan. Isuk jaganing pageto ieu patempatan teh baris jadi liliwatan. Lalu lintas cek istilah nama masyarakat sakumna anu rek masar atawa anu rek barang beuli teh ka dieu pijalaneunana. Torobosanana teh ka dieu. Tah, cobi atuh Nen. Urang dibere ngaran ieu teh guha kerud. Dah. Guha kerud Lengser. Itu geuning heueuh guha kerud ieu teh yeuh. Den heueuh. Anu masih kana letakna di deukeut Karang Bolong hanapeun. Ngan kade meureun Mamang Lengser kumaha? Sing bisa ngajaga kabersihan di ieu alam. Laras. Ida heueuh deh dipikir-pikir mah euy. Kebersihan mah itu sebagian dari iman. Tah, heueuh kitu dipikir-pikir ku uwa mah heueuh da. Kabersihan teh leuwih penting tina sagala rupa hal. Memang beteung lapar bisa dahar. Tapi lamun dahareunana teu bersih, oh leungit laparna. Ulah bersih teh. Naon? Ulah ngabersihkeun isi pokok pesak. Oh. Wal bisa jajan. Nah, eta mah kawas dalang pantun. Beak duitna ke meuni karep eta mah. Heeh. Bersih bisa gara-gara. Abong-abong duda si eta mah kana duit teh gawur. Heeh. Berehan Kang Lengser. Berehan tapi make teuing. Heeh. Mun berehan mungkul mah leuheung. Leuheung teu kop aya awewe nu rada geulis sor dibere duit si eta mah kitu da. Heeh. Lanjut. Cah. Ayeuna kantun kana kieu ayeuna uarek ngalagu. Sulingan ku maneh Den karindingannya. Heeh. Aya musik tradisional wungkul tah ieu karinding. Da si laing mah sajabaning tukang dagang teh. Tukang suling ongkoh. Pekan bisa di alat-alat kisuna. Tah di dinya. Katun sumping meka sangar sekartanyu. Nya kaleresan Nen urang teh kapan urang teh bade ngadegkeun hiji beungkeutan sakumaha saur Nen tadinya. Kumaha kitu Paman Lengser? Mohon kapan urang teh meryogikeun angwan meureun.
Keun engke aya di pangawal urang. Muhun terus disayogikeun. Disayogikeun kanggo pameget iketna atuh Aya. kanggo istri aya. Cuk rok itu. Rok aya. Wah, pokona mah komplit di pengawal urang di dinya. Kabaya nu kumaha bae aya. Heeh. Tah, ina uarek ngalagu ieu nya sok urang ngalagunya. Anu kira-kira ngesek laguna teh. Putri Gelis. Alah, sorana anjingnya euy. Sorana mane hedringnya anu. Dasar pi anjingeun. Sarpi hedringeun. Putri Gelis. Mengkelanan sih teh. Ajaran emang ajaran bisa ada kali. Turas pati jangkung ali camperenik. Awak sampaian biar begitu teh konser tah. Putri Gelis. Turas pati jangkung ali camperenik. Rarayna ngadaun seureum. Yo. Langgeor macan tenangan imut pangirut saulas jangdanan estu basajan tebih tina kaleuwihan rengganis putri nu manis seueur nonoman kataji para mantri senapati seueur anu nenden ati Nurengganis putri gelis na impian Nurengganis kasawang dina ciptaan Nurengganis putri gelis na impian Nurengganis putri gelis na lamunan Rengganis zaman kiwari tetinggal tina tata jeung titi tata krama jeung basana Soloyong alus jeung manis budina Nurengganis sing pageuh kawanitaan Nurengganis sing pageuh kasusilaan Nurengganis geura jaga kahormatan Nurengganis geura piara kasucian Langgeor macan tenangan imut pangirut saulas dangdanan estu basajan tebih tina kaleuwihan
Tak itu deh lagu rengganis teh euy. Ini asa ngalesak eta lagu teh. Ampun, lanjut kumata lajeng Teu sangka paman lengser geuning bet bisa ngahibur ka kaula. Nah, asa kumaha ningareunah. Kaula teh dina ngoning hudang tapa ieu teh leungit, haus leungit, lapar leungit, leuleus jeung sagala rupana. Ingat segala-gala lagu mah. Hatur nuhun atuh Nen. Hiji tawis yen salira teh bakal hiji tawis micinta seni. Nah, leres. Nya kapan kitu amanati Kangjeng Eyang karuhun kaula oge. Cenah kaula teh dina ngoning jalan Malespati dina maotna Kakang Prabu teh kudu ngalakonan sagala rupa jalan. Oh ngan teu kenging we Nen ari tukang jadi nagihan tukang bang emok mah teu kenging. Sabab eta teh bakal dimusuhan ku sarereha. Alah. Sok sanaos urang seueur jalan, aya istilah nama jalan banyak jalan menuju Roma gitu ta. Ari jadi tukang sales, kolektor, tukang nagihan mah teu kenging. Gitu. Alah. Ajeng teras walengser karena hiburan mah. Atuh di dieu. Ti detik ka detik, ti menit ka menit. Sang Dewi Siti Samoja alias Nyi Bogem lumampah nete akar ngeming jangkar mipir-mipir banurungsit sisi pasir nu disungsi seueur tegalan nu kaliwat kitu kayaanana. Mipir pasir ded kawing aja nyorang jongkrang nulong kewal apa kene siling laguna nu kitu halus les teh mipir pasir nu kitu geuning tah sok urang cobian kayak deh atuh cing atuh paman lengser itung-itung reureuh kaula da kaula teh ngarasa capek anu teh hinggana ieu teh sora ge teu bener-bener alus panginten wih kaula teh teu dahar teu nginum geus meunang 40 poe nu matak sora oge rada kieu ieu teh rada kieu. Aduh euy sok aya mah geura salagu deui mah kadinya urang mipir pasirnya lanjut mohon. mipir pasir nun kawing orang jungkrang Alah mun hayang alus sora maneh digugurah ku ti kucing ded. leuwih kosta bebeakan Allah nya ratu jantung alah alah tobat masih ngagurat tobat alah mantengna kawan
Tobat. Da rezeki pipisahan Kieu geura yeuh Mang Dedi yeuh. Lamun moal ka Cipari kajun kali mangan bae. Lamun moal saka nyeri kajun rek nyerangan bae. Kajun rek nyerangan bae. Teu sangka bahan calana si horeng kabaya tetron. Teu sangka reklana si horeng pondok lalakon. Si horeng pondok lalakon. Yuk lempang deui ah. Mipir pasir Tobat kumaha cenah. Eta kahayang tinggal kahayang teh. Mantap rajet Alah kumaha martak rajetna. Allah na titara rajong. Anak anu jadi korban.